Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng teh. Sampurasun sadayana balik di channel orang Sundas Official. Jadi konten ayeuna masih acan nyuguhkeun di film terbaru, cerita terbaru. Jadi mungkin moal waka heula ngepost filmnya. Ayeuna bakal nyuguhkeun heula tentang konten hiburan. Terus maca komentar, terus naon di eta teh. Tapi kayak bakal aya project. Bakal aya project anu anyar. Naon eta teh? Pokokna mah ieu trailerna. Trailerna aya di ayeuna kemungkinan di pokokna tah eta trailerna pokokna paling kemis insyaallah ditayangkeun nya hari Kamis tayang insyaallah sugan teh sugan teu hujan. Jadi ayeuna dina kesempatan ieu orang ngarek nyieun konten ngejawab pertanyaan di Instagram beureunya tadi teh nyen pertanyaan bertanya bebas. Tah aya babara urang anu nanya meureun. Jadi daek kudu dijawab gitu meureun. Ya. Langsung mulai we langsung urang jawaban lah pertanyaan. Ieu mah bari santai nya. Oke, jadi rek dibaca. Sok baca. Kurang dibaca, kemudian dijawab. Tah adil atuh. Terserah kumaha. Gantian. Gantian. Nu kaji. Mana kaji berarti nu pangendap lah. Hiji di dieu, terakhir ka dieu. Oh, hasa. Hiji. Nama di tong disebutkan. Tong. Ieu nanya non wae bebas dijawab di next konten YouTube gaskeun. Pertanyaanna aran ambulans kunaon tibalik? Tanya apa tanya? Kenapa nanya kedua kasih semit tuh. Mit. Aran ambulans kunaon sih tibalik? Sekolahnya kurang jauh nih. Di dia jahat. Tapi hadir bener ya. Bung aing dia. Mungkin nyablona salahan sigana pada tunduhkeun. Saya sih nyablona. Aing dijawabna anjing. Oke. Pokoknya itu bisa diterangkan eta mah urusan medis eta urusan Maneh jeung keluarga maneh. supir ambulan. Aing dijawab serius bisi salah, dijawab heureuy oge bisi salah oge gitu. Soalnya ambulan gitu. Naik. Nah. Hal nu paling nyeri dihirup Amang. Amang sekalian naon? Hah? Oh, hal nu paling nyeri dihirup Amang sekalian naon? Oh, gitu. Berarti kakabehan benernya. Berarti ka Sunda sebenarnya. Naon atuh? Hal nu paling nyeri. Amang sekalian berarti ieu kieu meureun ieu teh. Ditanyana ka amang berarti ke pribadi. Tapi nu aya di dieu meureun kieu. Cuma kan berhubung aya duaan. Berarti nu aja kudu duaan meureun. Mungkin diwakilkeun ku arurang duaan. Hal nu paling nyeri dihirup amang sekalian naon? Paling nyeri. Hal nu paling nyeri dihirup urang nyaeta di saat urang can bisa naon tapi geus kalingitan anu ngaranna indung. Mungkin di umur 20 tahun kamari eta kado tersedih nya. Urang ulang tahun tanggal 1 Juli, tanggal 3 Julina ditinggalkeun karena kudu jadi indung. Oh, Sedangkan urang can bisa nanaon, can bisa digawe can. Kunaon sih ngarasa nyeri? Karena di saat kalingitan nu ngaranna mamah indung gitu. Cuma didinya urang can bisa nanaon rek samuntang. bener. Muntang ka saha. Lain ku teu boga lanceuk, ku teu boga bapa tapi ngaranna bapa, ngaranna lanceuk-lanceuk kan teh kanyana beda jeung indung. Bener. Serius ya? Oke, next. Alat sekernyian video saat ini teh non wae.
Saat ini berarti saat ini. Ayeuna Sok sebutkeun lu ada di mana? kamera HP mic boya tah ieu mic kedeung mana oh atuh Ngset. Ayo teh nanti ngaranna Ieu teh tongkat monopod, oh monopod lamun tilu tripod. tripod lighting Geus. Geus tilu saat ini mah. hiji deui aya nu ketinggalin gantar Drone lagi. Gudug. oke next eta nya anu alat video ayeuna keuringan video keuringan film Ari Sundas teh ti kabupaten mana? Mete kabupaten mana urang teh? Iya, eta di masih. Karawang. Eta jawabanna kabupaten Karawang. Makanya mun misalnya aya bahasa kasar kumaha sabab di Karawang mah rata-rata Sundana lain lemas gitu kan, model di Garut, di Tasik, di Bandung mungkin sebagian eta bahasana lemas gitu. Namun rada aneh kan model di Karawang rada kasar gitu hampuraeun gitu nya. Sabab da urang di jero ieu mah make bahasa sapopoe gitu. disebut lagi kan Karawang mah Daerah Sienggerong, terus genggerong di bahasana rada kasar. rada kasar lain kasar rada lah Rada. kumaha mimitina Mang Toing mun siri bisa keluar gudug gitu anjing Berat. kumaha mimitina Mang Toing mun siri bisa keluar gudug mimitina seri bisa keluar guludug gitu mimitina kumaha Mang Toing bisa keluar guludug gitu apakah aya elmuna Mantrana naon gitu. mantrana naon gitu Tapi mun bener eta aya mantrana urang hayang gitu. Bisa Rek ijajah we urang kobil tuh. Mun misalnya tawuran urang tinggal seuri gitu kan ya guru juga ya. clear oke sih ngajawab pertanyaan Tadi nih jawabannya. soalnya yuk kehidupan nyata ge bisa jadi Jadi non keluar dari kehidupan data, keluar wipi. lain Kan? keluar Allah. keluar guludug ieu mah di film lamun kehidupan nyatana keluar jin Next. Ari meuli minyak tanah sertifikat tanahna diberekeun teh sih maneh arek meuli sertifikat tanah kunaon tanahna anu dijual minyak tanah. mana arek meuli minyak tanah kunaon tanahna anu dibawa-bawa Minyak tanah. Sertifikat tanah. anjing ngeleg dari aing tuh Berat anjing sertifikat tanahna diberekeun teh sih diberekeun ku urang mun mulina ka urang mah gitu. Aya surat. lagi minyak tanah ke next orang hayang nyian konten jika aranjeun tapi can boga alatna kumaha tuh oh Urang geus speaking di babara video ka tukang bahwa lamun maneh memulai berkarya tuh kudu nungguan alat nu HD heula. Meureun ieu manehna mentakan bisa muka IG. Terus nyaho Sundas gitu berarti HP-na geus rata-rata enak Android lah. Minimal Android gitu. Tah kumaneh bisa dimanfaatkeun HP maneh eta bisa dijieunkeun karya gitu. Nu penting mah kumaha urang ngamanfaatkeun alat eta lain masalah alat anu halus atau henteu gitu. kumaha Geus intina mun maneh yang berkarya can boga alat, boga cuma aya HP geus jalan heula nu penting mah gitu. bener oke naga pan ngaluarkeun seuneu eta lamun nagana haus terus nginum seuneuna parem teh nya tapi ieu emang kepikiran oge sih nya Tong kasar-kasar bahasana astagfirullah. naga pan ngaluarkeun seuneu eta lamun nagana haus terus nginum seuneuna parem teh nya
Bit, Bit, kumaha Bit? Aya teh ngarti nyaho aing teh nyaho. Naga ya dengeun lah. Apa Naga kan suka luar ya. Terus nginum cai. Tas sieuna eta pareum teu. Seuneu nu di jero tubuh ieu si naga teh. Panas dalam. Kudu nginum naon sih? Ketiga. Kayak pertanyaan serius. Iya wae. Ya serius ya. Ari barudak Sundas anu keur ieu ka marana sih? Aya cuma di rumah masing-masing gitu. Jadi intina nya ayeuna barudak Sundas teh anu keur ieu nya khususna anu keur ieu boga kesibukan masing-masing. Iya, mungkin Jadi sebagian udah kerja kan sebagian aya terus kerja. Mantap. Jadi teman aya intina barudak Sundas nu keur ieu ka marana nya aya mungkin terus mungkin sih emang apa terus garadu kesibukan masing-masing. Can aya waktu seker ka dieu mungkin ke next time mun aya waktu pasti ke dari deui. Next. Nah, ini nya. Bang. Modal keluar naon sih? Sulit anjing. Non tadi. Bang, modal keluar naon sih? Siapan modal. Eta keluar naon anjing? Sarua gitu tah. Tahun mana teu bisa modal karek bisa nanya ku sih. Ai penghasilan di YouTube gede teh nya, Mang. Tong sok nanya gitu anjing. Penghasilan di YouTube gede tuh mang, nya intina mah. Penghasilan di YouTube mah gimana ya? Leutik. Cuma nunyeun urang bertahan di dieu aya hal anu teu bisa kabeuli ku duit, nyaeta kekeluargaanna, kebersamaanna. Percuma maneh loba duit lamun teu bisa ngajalin kekeluargaan, silaturahmi jeung batur. Tanggapanna seukeur jelema nu omong kosong. Kumanya tanggapanna seukeur jelema nu omong kosong nya teu naon gitu. Amun dia omong kosong berarti kieu nya mainna ngomong tapi teu sesuai jeung kenyataan. Berarti usina. Sina ngomong tapi teu sesuai jeung kenyataan. Misalnya ngajanjikeun mun cara bobogohan teh mah aku janji kok aku gak akan berubah kieu-kieu ternyata tapi manehna berubah. Berarti siga janji nu teu bisa ditepati. Nah, amun janji teu bisa ditepati berarti hianat. Urang yakin jelema anu hianat pasti bakal hancur. Teu beda jelema anu hianat nu pembohong. Oh, bener. Kita yakin ira-ira pasti bakal hancur kula-kula panas sorangan. Sip. Mang, ira aya kopter di. Emang Sundas pernah kopdar? Nah, an pernah. Kira Pas pertama film Kakak 1980. anu bahasa nobar bari aya edukasi seks bebas. Eta. Seks bebas di mana-mana. Ira haca. Ya, kayak insyaallah pasti bakal aya kopdar di makanya sok atulah karomen ge mere masukan segala orang teh kumaha gitu kumaha meh orang yang kopdar di orang babarengan deui itulah. Oh kieu urang boga pagawean tapi teu sesuai jeung kahayang keluarga. Urang boga pagawean tapi teu sesuai jeung kahayang keluarga. Cik urang naon we pagaweanna nu penting mah halal. Bener. Oh mungkin kieu. Mungkin aya segelintir pengalaman barudak nu di dieu gitu. Di saat ngejalanan kos kieu tapi keluarga teh tujuan padahal mungkin mindsetna naon sih si anjing gituan gitu. Padahal kan teh nyaho di jero ieu teh kumaha. Kadang aya di kadang urang lamun pagawean urang henteu umum kos batur. Mungkin keluarga atau orang-orang terdekat pasti bakal mandang urang sebelah mata doang. Mungkin keluarga mungkin tapi kangen jauhan, tapi babaturan atau orang-orang terdekat di saat orang ngagawean ieu mun ieu teu umum jeung batur di lingkup masyarakat di dieu umumna naon PT. Tapi orang segelintir barudak di dieu ngagawean kos ieu. Jadi maranehna cuma nganggap ieu cuma tatai anjingan podol asa. Orang bener yang kayak ngarubah mindset orang tua anu berpikir bahwa maneh teu digawe di PT sama dengan pengangguran. Mas aing kieu kikian oge da pajarkeun teu digawe, pajarkeun pengangguran. Pajarkeun teu digawe. Padahal kan anggaran film oge kan digawe cara. Digawe. Digawe. Cuma teu apal
Nominal mungkin di lain makin nominalnya jelas gitu aja. Urang kan Jelas. Abstrak masih rahasia. Kumaha cara ngayakinkeun jelema nu teu yakin? Ya mungkin jelema anu teu yakin kudu Yakin. lain. Kudu pembuktian lah di urang kan urang eta keun kieu nya ngayakinkeun teh berarti urang. Contoh nu ngayakinkeun urang maneh anu teu yakinna. Berarti nu ku urang kudu dakukeun urang kudu bisa ngabuktikeun heula. Oh. Supaya maneh yakin. Nya intina maneh kudu ngabuktikeun heula bahwa Contoh. hal eta teh aya gitu supaya si jelema eta yakin. Perlu bukti. Jadi maneh kudu contoh. aya buktina heula supaya jelema eta yakin gitu tah. Bener tuh mun eueuh duitan eueuh batur atau nu maturan. Bener serius. Bahkan orang-orang terdekat di saat orang duitan nya mangkat. Percuma mana berjuang kieu tapi ai mana teu boga duit pasti endingnya ditinggalkeun oge. Tapi ketika orang boga duit Geus teu kudu diteangan. Balik deui nyalampeurkeun serius. anjing Hampura gitu orang rumah saya jelema teu boga kitu nya lain dan kudu bersyukur. Kunaon jelema nu leuwih boga anu hirupna ngeunah babari pisan eta ka urang teh bersyukur tapi mainnya teu ngarasaan jadi urang gitu. coba mau dibalikin. Mungkin orang bisa gitu nya punya jelema boga ya. Saya ngeluh kena wae bersyukur tuh Gi. Bersyukur tuh men. Dah soalna aing hirup geus ngeunah. Urang teu ngarasakeun Coba ngerasakeun gitu. sarua. Kitu kunaon si maranehana bisa idealis, tong mikir we duit, da soalna mainnya hirupna geus ngeunah. Heeh. Cek urang tong ka idealis mun can boga duit. Can ngalaman susah. Coba ngalaman susah pas. Walaupun di sisi lain mungkin main oge pengalaman susah. Heeh. Orang oge kan teu nyaho. Cuma kan manehna ngomong gitu di saat mainnya geus boga, Di geus luhur. ngeunah, terus ngomong ka urang anu kesusahan, bersyukur tuh semudah eta gitu. Tanpa ngarasakeun naon ku urang dirasakeun. Ieu asa teh loba keneh we tapi ieu geus dilatih gitu mungkin ke lah nya. Lanjut. Dilanjuti berarti Lanjutnya ke bukan atau tahun hareup lah. lusa busan. Nya pokona mah next. Next itu eta sebab loba teh nya dilatih. Pokona kampurannya jawaban ti kami lamun misalna aya nu salah dan eta nya mangga dikoreksi we gitu. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi. Gua masih tutup. Oke, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.